Nah iya ngeteh euy tas mandi. Heula. Wah karena naonnya nya euy. Wih, teh manis. Menta euy. Enak bae aing tanggal-tanggal nyieun. Wah, teuing sabuna-buna teuing kira yang teh saeutik ih. Atuh aing ngecan minum-minum acan. Lagi saeutik wae. Tah ulah jeung we nyieun sorangan ka dapur. Kieu euy. Tah engkeun teh manis aing ulah diinum aing ngeki heula sakedeung. Mandit. Mandit, mah penting ngikut tinggal ya aing ngaranna. Kami bikin be, yes, ting. Panjailan beten lah. Akan tak cido aing. Oi, gak si Acil euy. Itu Woi, teh manis euy. Dah aing keur haus deui. Ulah. Teh manis asana kieu euy. Sa bobo jigong nih sih. Engke aing keur saeutik. Sia nya, Cil. Jangan ku naon nih. Menyalahkan ka Acil. Tah si aya tenang minum lage. Oh, ku sia kasmat. Orang teh nu sia, bukan nu si Acil. Tuh aing mah teh nyoana naon. Jadi ku aing dibeakeun. Tah yakena ieu. Ah, najis aing ngurut sia mah, mending nyieun deui. Tah jeung si Acil becil beakeun, Cil. Amung sok we beakeun. Geuwat inum. Amung aya ciduhan. Ciduhan baru. Manus diinum ku aing. Oh, ngarti aing. Sia teh ngajailan aing tapi kalah diinum ku si Kasman. Aus anjing lah. Bangsat sia. Cuma aing meuli kuota. Ngecek di sini. Sip. Telepon snap karari ya. Beneran masih slot kene ya kan orang si Acil. Kemarin gawean aing kok kita budak. Tungguan aing bisa masuk aja nih, Mas. Ini si budak nih. Tuan eueuh, ari teh ditungan sok bak kunjung hul jiga nu. Oh iya budakna ya. Oh iya budakna. Buka mari mere bungkusan teh ka aing. Naon maksudna eta ka aing, Bang? Pura mangga pura. Aya maneh? Kunaon udah si ieu? Aing tadi ulin ka imah si Acil. Terus? Tehna di anuan ciduh ku si Acil. Budak ieu. Heeh. Di ciduhane ini budak ulah. Ning terangan bae. Enak. Heeh. Enak bae. Ulah mana? Cik no. Bagi nama udah. Ayo,